Kadedemes, kadaharan khas Sunda, tur bahan media pangajaran dina wangun sisindiran. Kadedemes sok dihartikeun jadi bahan anu dianggap teu pati penting, tapi saberna bisa jadi mangpaat. Contona, dina kadaharan khas Sunda anu geus pasti nikmatna nyaeta kadedemes, anu bahanna tina kulit sampe nu dipikeun kulit luarna. Tuluy direbus jeung dipotongan ipis-ipis. Tuluy dioseng jeung bawang-bawangan, cengek, jeung bumbu liana. Tuluy sanggeus eta kulit sampu dicampurkeun jeung bumbu-bumbu liana digoleh-goleh nepi ka asak. Tah, kadedemes ieu bisa oge jadi tema dina wangun sisindiran. Contona dina sisindiran wawangsalan. Kulit sampe anu diangeun ku lemes paripolahna, wangsalna teh kadedemes. Sakitu anu tiasa kusim guring dipidangkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.